Alhamdulillah ayeuna simkuring aya di tempat latihanana marurang kali Celempung Sareng Karinding nu Panglabungan Tohal. Nah ayeuna mah ye rupina simkuring bade nepangan wae pelatihna nepangan pupuhna Celempung Karinding urang ngobrol nya. Sampurasun. Sahawas teh? Abah Aceh. Bah aya pakarosan di simkuring naon nami alat teh gimana tuh? Ieu teh namina teh celempung. Celempung. Bahanna teh tuh awinya banyak. Panah kalau gitu janten ieu mah sadeana ti alamnya mun teu aya ieu na. Simkuring ngaros kataji pagresa. Ninggal nonoman-nonoman oge di serangan ku pasepuhan masih keneh kersa dialiajarkan Celempung Sareng Karinding. Da murang kali ayeuna mah geuningannya seseueurna teh tos teu arapa tos teu uning naon eta Celempung Sareng Karinding. Maksudna naon ieu murang kali ku Abah kasihan pelajaran tentang Karinding sareng Celempung. Janten maksudna mah nu kahiji panonton murang kali teh senadi alajar ngamumule budaya Sunda. Mohon Kalintang ieu Celempung mah nu buhun beres-beres daripada cinta ngamumule seni dengan anu teu puguh masih urang karuhun saya bisa nyondongna ieu lagu-lagu naon we bah anu tiasa diiringi atau dipilih ku Celempung Sareng Karinding. upami ieu mah Bebas. janten daya patokan Sadar genre musik biasa. biasa Sadar genre musik biasa. Janten tidak terpatok kedah lagu Sunda tapi lagu naon wae eta teh nya biasa dikolaborasi. biasa dikolaborasikeun. Pami simkuring kengeng upikeun salagu we kitu tah. Hoyong kumaha sih kolaborasina Celempung Sareng Karinding. Abdi hoyong serius ya bahnya. Oh, mangga. Mangga bah. Urang sebian penonton Pak Sita Rapi Maripi gitu. Wangsit tuh pinang bah. Siapa? Udah sok, udah. Baheula kacapahan jangan ada gampakan luka masuk pajajaran tempat payung keadilan ayeuna di kondangan Gusti Asma warisan Siliwangi cacaran tempat payung akhiran pahlawan juru bakti perjuangan lambang kejayaan Siliwangi berpandangan diwari Kumaha putra pajajaran wawanena kamasur sejagat raya kawan ayeuna di kondangan Gusti Asma warisan Siliwangi inajar keadilan wangsit itu ngajarkeun Asma dulu wawangena kamasur ya gantina
pajajaran anyar hidup kamasur pajajaran tempat payung keadilan. Luar biasa. Tapi kuring teh ya sim kuring asa dadamun teh aya suara kacapi bah ye. Nah, geningan kumaha ieu teh? Karasan Pak Agus disagenengeun karindi. Mohon. Teh sim kuring teh aya bala dan tos sarepu. Anggo judul lagi Sakinah gitu. Karasan aya kacapi kolaborasi sareng gitar gitu ya kan. Musik Sunda digabung gitu di kolaborasi. Tapi teh, nah cerita dia teh aya swantenan kacapi oge kenangnya. Oh ternyata dikolaborasikan teh laras sareng kacapinya. Mohon luar biasa. Atuh ieu mah katinggalna para inohong hungkul geuning ieu. Jajaran kasepuhan hungkul luar biasa. Sampurasun. Sampes. Bah, nah geuningan ieu kasepuhan araya keneh ieu anu resep keneh anu kacapi gitu kabah. Oh gitu. Nuju alit oge. Aranjeunna mah keras Sunda gitu. Ente sebuah oge dengak gilak gitu maksudnya. Oh gitu mah mau. Gitu kan mau Manawi rupina pamimaruan kali remaja milenial ieu teu karesep kanu seni tradisi isin rupina nya. Sarpo oge masih keneh geuningan alhamdulillah. Ieu kasepuhan ieu ti Sakinah. Abdi cingyungkeun lagu lah hiji. Bade dua ke ketang. Jadi bade kalinya cukup aja. Oh mohon, mangga tuh abah. Mangga. Simpen. Yes. Kita sanes penampakan itu. Aduh, pantis Bantisnya. Pantis Ieu ya. mah abah-abah hungkul Abah ya, hukum. bantis. Itu anu rada kasekon tuh hati Oh, dia. didinya. Sing atuh saya teh bantis. Ngacapi teh saha wae teh? Bah teteh. Abah Teten, Abah Det, sareng anu pangkeureun. Abah Abah Det. Oh, Abah Dedi itu ngagitar sama ngagitar. Menggitar hey. Menggitar tuh itu mah masih kena rada kasep. Abah Keli itu. Abah Keli. Tak ieu atuh tak can ngahaleuang simkuring bari naros. Gaduh tujuan naon pangresa ngalatih atanapi mentaskeun atanapi oge ngabentuk ieu grup Sakinah. Mun pengintaran utama nama reji nama sejak orang duduluran sebagai seorang musik Silaturahmi antara seniman sareng seniman. Eta nu utami anu kaduana pengintennya anu tadi teh salawasna hoyong ngamumule kesenian Sunda. Alhamdulillah ya. Mangga atuh sok ayeuna mah simkuring hoyong we ngupingkeun kolaborasina gitar, kacapi, kendang oge mun sarakan oge ku celempung rupina nya. Mangga atuh sok dikawitan we. Enggak urang maripi. Maripi mangga. Siap barudak. Gunung penpetutupna Gunung Galunggung Kapung Gunung Sumedang Kakunjang Talata sokan wayang Rangeci di tengah Kira gunung disumpun Sumoreang teiteang Terima Raga wayang nang rangeci Engkak-engkakan
pisan baru dakurang ngariung di buruan engkak-engkakan mari pilucu pisan baru dakurang ngariung di buruan berebet menanti kalera potongan parabot topeng tata genan kulit banteng dirarawat boy loreng engkak-engkakan mari pilucu pisan baru dakurang ngariung di buruan engkak-engkakan mari pilucu pisan baru dakurang ngariung di buruan dadap cangkring dina gawir ngajajar pandai ante yang mana geni awi temen awi gombong dauna pating arunan katebaku angin bajra geus raden cicir disadati peting koreak pating kocean koreak pating kocean engkak-engkakan mari pilucu pisan baru dakurang ngariung di buruan engkak-engkakan mari pilucu pisan baru dakurang ngariung di buruan Barojol minati kulon potongan dok-dok kaliwon tata genan kulit bako dirarawat kue boron engkak-engkakan mari pilucu pisan baru dakurang ngariung di buruan engkak-engkakan mari pilucu pisan baru dakurang ngariung di buruan. Alhamdulillah rupina jalan-jalan simkuring rengse tadi tos diserangan ku pangadag hatur nuhun pangadag hatur nuhun kereng-rengan sadayana hatur nuhun kating sakina oge ka karining celempung simkuring di jalan-jalan Panglawungan Tohaga sejak amit mundur amit mungkur mudah-mudahan sanes waktu patepang deui sareng Mang Agus tangtosna Mangga wilujeng hatur nuhun sampurasun. Amin.